Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet. Ayeuna bagian anu ka-12. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Garut Leles. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jagoye. Atuh sumangga kanu tacan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina engkeuning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka-12 na. Kumaha salajengna sora cekopina, para samakna, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merzel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Ibuna alhamdulillah ayeuna mah geuning geus sadar deui. Ieu teh berkat kemampuan Jang Abud ibuna. Nah, ari abdi kunaon kitu bapana? Bu Intan ngadon kerung malik tumanya. Ibuna teh tadi kunaon deui ngadon ngibing atawa goal-giol gutak-gitak di buruan imah. Kot kalincak kawas nyironggeng di luruh panggung. Ibuna teh kasurupannya, cek RW Gandi. Leng Bu Intan tembong ngadon ngahulang. Ingat-ingat karena kejadian anu karandapan ku dirina cikene. Gebeg Bu Intan ngagebeg. Manehna ras ingat karena kejadian anu cikene karandapan. Aduh, bapana. Ibu teh karek inget. Tadi ibu kadatangan ku Nyi Kelet. Sumpingna oge mungguh matak soak jeung matak sieun anu nempokna. Cek Bu Intan ngawalon bari ngabirigidig sarta dumareuda dina cumaritana. Sabalikna RW Gandi jeung Jang Apud katut Jang Rehan. Harita pating rarenjak meh bareng waktu ngadengi Bu Intan nyarita model kitu teh. Aya Nyi Kelet
Nah laras eta teh Bu Intan nyeklet ka dieu. Naon cenah maksadna bet kadongkapan Bu Intan sagala. Bener pisan Jang Apud. Manehna teh datang ka ibu. Ngajang gelek bari nembongkeun momonesna. Manehna nyoplokkeun sirah ku dua leungeunna tina beuheungna. Terus ngajak ngobrol. Bari ngajak ngobrol sirahna ka ibu. Bari kaayaan dijingjing ku leungeun katuhuna. Padahal ibu teh sieun, tapi aneh. Ibu teh bisa lompat jeung teu bisa minta tulung ka tetangga. Ngadengikeun we kana omongan manehna. Kitu ta bapana Ujang. Nah ngomong naon nyikelet teh ka ibuna eta. Oh, kieu nyaritana teh bapana. Dok we. Bu Intan nyaritakeun kejadian aneh anu kararapan tadi ku dirina. RW Gandi jeung Jang Apud katut Jang Rehan terus ngabarandungan kana guaran caritaan Bu Intan kalayan Daria. Teu lila kadenge Bu Intan mungkas guaran caritaanana. Tah jadi kitu caritana teh bapana oge Jang Apud. Eta nyikelet teh ngabejakeun atawa nepikeun amanah jeung ancaman. Taku kituna ibu oge jadi salempang ieu teh. Bapana mun jadi mangkat ka lemburna Ki Sudinta. Nyikelet sok inggis terus ngarang-ngarah ka pihak urang. RW Gandi jeung Jang Apud ngadon silih teuteup. Aduh. Tenang ibuna, tenang. Mun bener anu ngancam teh nyikelet, Bapak moal gimir gua ancamanana. Bapak tetep arek nepungan Ki Sudinta. Bapak nepungan Ki Sudinta teh demi kepentingan bararea, balarea. Lain gitu Jang Apud. Cek RW Gandi ngareret ka Jang Apud. Mohon Bu, sing tenang we Bu. Oge sing yakin ancaman nyikelet moal janten kanyataan. Bu Intan gogodeg. Cek pikirna caritaan Jang Apud ngagampangkeun kana hiji perkara. Ari taeun teh maneku baredang. Naon baredang ieu teh kaharti. Kumaha sih teh anu ngarang teh. Nanaon teh mending ngagampangkeun. Jeung ngenteng-ngenteng kana hiji perkara. Geus aya naon mah anger we urang deui nu rariweuh. Jang Apud mun tetep arek indit maka Ki Sudinta. Jeung we indit sorangan ulang ngajak si bapakna. Cik Bu Intan jadi tandas nyaritana teh. RW Gandi tangtu kurang panuju karena sikap pamajikanna model gitu. Ai ibuna temenang gitu dulu nyarita teh. Manya hirup aya kahadean teh meni ulah. Cik RW Gandi. Bu Intan bari gidig lempang ka tengah imah gancang nembalan. Nya abdi tetep moal ngidinan bapana. Ulah indit ka Ki Sudinta pokona. Kudu inget kana ancaman nyikelet atuh bapana. Dupi rupina ari rupi nyikelet teh kumaha Bu Intan? Aya karangan teu anu ngajendil dina pangambungna katingali ku Bu Intan teu? Bu Intan gancang unggek bari nembalan. Jang Apud, nya aya karangan dina pangambungna teh. Nah kumaha kitu Jang? Cek Bu Intan. Oh, teu naon Bu. Berarti eta anu ngangken nyikelet teh alias nyililis teh panginten. Pami aya karangan dina pangambung nama. Iya Jang Apud. Tetep nu ngaranna nyikelet mah kajeun nyililis jalemana. Deui pan nyililis mah geus lain deui jelema. Jelas-jelas ancamanana ngabahayakeun pisan. Nyililis mah ririwah. Lain deui ngabahayakeunana. RW Gandi tembong gogodeg
bari ngurutan tarang ku leungeun sabeula. Keur kitu kabeneran adan Isa mimiti kadenge atuh jang apud gancang amitan arek ka masjid. Sainditna jang apud ka masjid, RW Gandi kadenge nyarita deui. Kaharti ku bapa oge ibu teh salempang. Ngan ibu kudu apal kana kayaan jang abud ayeuna. Nah kumaha kitu bapana si apud teh? Ibu teh tadi kasurupan. Bisa cager-cager sote kujang apud. Terus ibu kapiuhan kujang apud deui di ubaranana. Nanya abdi teh kasurupan bapana? Asli atuh ibuna. Kunaon bapak ngabohong segala rupa. Bu Intan tembong ngadon ngahulang. Kumaha tuh bapana? Kasurupan naon kitu ibu tadi? Ibu teh kasurupan ku nyikelet. Ibu mah moal sadar. Nalika ngigel gual geol gutak-gitak di buruan meni mija. Ngan untung kaburu datang jang apud nyadarkeun ibu tina kasurupan. Saterusna ibu kapaehan ku jang apud dipulihkeunana. Jang apud teh tetela budak pinter ibuna. Baru ku tante kitu geuning bapana. Tapi kumaha mun ku apud di beja-beja ka balarea ibu kasurupan. Nya eta mah resikona atuh. Mun jang apud ngabeja-beja ka warga. Tapi mun teu teh syukur, berarti jang apud uga kene perasaan. Nyakeun wae lah bapana. Si apud oge boga pamikiran meureunan. Tapi ibu teu naon ayeuna mun ditinggalkeun ku bapa. Ieu bapa rek ka masjid lah ieu geus adan Isya. Alhamdulillah ibu mah pulih bapana. Juk rek ka masjid mah salat Isya paraena teh. Nya bener. Waktuna salat Isya ayeuna teh. Jeung syukur ari teu naon mah. Bapa ayeuna mangka deula nya Bu. Geus kitu mah leos we. RW Gandi ngaleos indit menuju ke masjid di barengan kujang Rehan anak lalakina. Bu Intan di imah pikeun ngalaksanakeun salat Isyana. Sarta barang jeung nyerelekna waktu anu terus lumaku. Kira-kira tabuh salapan peuting diunggal pos kiwari geus eusi deui kudu ngararonda. Kabeneran harita si Dorman anu kabagian ngaronda dibaturan ku 3 urang warga. Dorman kadenge keur ngajakan ngobrol ka 3 baturna. Kadenya oi, penting ieu bisi aya deui korban jurig hulu anu datang nyieun kaributan. Ayeuna mah lain bae nu ngajuru jadi korban teh geuning euy. Tapi warga lembur anu memang dianggap musina oge jadi korban eta teh. Nya karunya mah kamari Kang tukang kuli macul jeung tukang beca nu sok mangkal di kota cenah dipegat ku nyikelet nepi kambung deui indit ka kodana Kang. Har eta nyikelet nepi ka kota. Bener eta teh ngaganggu urang kota. Aslinya atuh Kang. Apal nurunan kamang oleh akang tukang beca teh. Apal atuh pan mang oleh teh tetangga uing tukang ngabeca ngan pala nyikelet ngaganggu urang lembur nepi ka kota asepiraku ada akang sok tarapot layan kitu geuningan Kang. Mang oleh nawe tanya ku akang coba bakal ka dieu geura ngaronda. Engke tanya ku akang. Torojol panjang umur. Mang oleh jalma anu keur diobrolkeunana ngurunyung datang. Sarua arek ngaronda sagrup jeung Jang Dorman. Keur naraon Jang? Bangun anu dariak kitu geuning
cek Mang Oleh. Laju gek diuk ngariung jeung nu sejen. Aduh, pugu panjang umur Mang Oleh mah. Diobrokeun bieu teh ku kuring duaan ngadon ngurunyung datang. Wah, geuning keur ngomongkeun uing. Buah-buah ieu mah ye keur ngomongkeun kagorengan Mang Oleh nya. Lain ngomongkeun kagorengan Mang Oleh euy. Tapi keur nyaritakeun pangalaman Mang Oleh waktu dipegat ku Nyeklet nalika keur ngabeca di jalan Pasteur teh. Oh, gitu. Jang Dorman can apal gitu karena pengalaman mamang dipegat ku Nyeklet. Cek Mang Oleh ngarerer ka si Dorman. Dorman anu direretna gancang ngawalon bari seuri. Tah Mang, arek nginyu kopi moal Mang. Sadia ayeuna mah kopi hideung jeung cai panas teh. Na teros Mang. Oh, hebatnya. Aya cikopi sagala ayeuna mah ngaronda teh yeuh. Nuhun ajang. Mang jadi semangat area cikopian mah. Mohon mangga Mang. Mang Oleh kadawok we ninyu cikopi kana gelas seng cangklekan. Lain gelas seng atuh kana cangkir seng cangklekan. Pok deui nyarita. Lain Jang Dorman can apal gitu karena pengalaman mamang saya sok di kota mun ngabeca. Cek Mang Oleh. Aslina uing macan apal Mang. Bari asa percaya asa henteu waktu ngadenge beja di Ohim bieu. Cenah Mang Oleh kungsi dipegat Nyeklet waktu ngabeca. Bener eta teh Mang, Nyeklet bisa nepi ka kota. Ya bener atuh Jang, asli. Mang kungsi dipegat ku Nyeklet. Jigana Nyeklet teh dendam pisan ka warga ieu lembur teh. Tapi kanu aya di kota ge diudag. Kieu ye caritana teh Jang Dorman. Jelas nama kieu. Cik kumaha Mang. Kieu Jang Dorman ye kieu. Dok we. Harita Mang Oleh nyaritakeun pangalamanana nalika di kota keur ngabeca. Mang Oleh nyaritakeun bari ngabayangkeun naon anu ku dirina karandapan. Harita teh kacaritakeun keur wanci peuting. Mang Oleh keur anteng we ngaboseh beca nyurang jalan aspal anu suni. Loba keneh pasawahan batan imah-imah warga anu carang ancal-ancalan. Mang Oleh pas pisan rek balik ka kontrakanana harita teh. Eta jalan teh ukur bisa dilewatan ku motor jeung beca wungkul, jarang kasaba ku roda opat. Hayu. Mangga Mang. Mang Oleh harita ditanya ku baladna tukang beca sarua rek balik. Mang Oleh anteng keneh ngaboseh becana. Bari ngaheot sagala rupa tan bati iseun cike cenah. Tapi dina kayaan keur kitu ngaradak dihareupeun jajalaneunana aya Nyi Suryati alias Nyeklet megat. Mang Oleh atuh cekit ngerem beca. Disakalikeun sabab ruas teh aya nu megat. Meh-mehan ti guling atuh harita becana. Astagfirullahalazim. Nyi Suryati alias Nyeklet ngageblay lempang nyamperkeun ka Mang Oleh. Kumaha kayaan Andika Mang Oleh? Inget keneh ka kuring? Kuring Nyi Suryati teh ayo alias Nyeklet julukanana datang pikeun ngajemput Andika ke alam neraka sia Oleh. Atuh Mang Oleh karuasna can leungit gancang harita ngaboseh deui becana. Maksudna marek nyingkahan Nyeklet anu megatan. Tapi beca anu ditumpakanana bet ngajugjug
kaluhur lain bat ngajungjung kaluhur lain maju. Sabab dijungjungkeun ku nyeklet ti kajauhan. Saliwatan mah eta beca jiga nu ngapung. Seteng kalayang. Aduh, ampun. Tong ngaganggu deui kuring. Aduh, nyeklet. Aduh, nyika. Jauh ka sabrang ka Palembang nyika. Cek Mang Oleh, ongko ngusir ka nyeklet teh tapi sieun. Arek ka mana-mana dipaehan kukulasnya Oleh. Cek nyeklet nempas. Ampun. Kuring tong dipaehan nyi. Cek Mang Oleh bari ngihan maneh baka tingku soak. Lantaran becana Mang Oleh sanggeus ngapung teh malah terus ngaburalik. Kajarikeun Mang Oleh tuluy ngagantung di handap. Atuh pogoe Mang Oleh teh jadi rorowesan sieun ti beubeut. Tapi kejadian saterusna tetela lain Mang Oleh anu ti beubeut teh ngadon becana wungkul nepi ka amburasut. Sedangkan Mang Oleh namah tetep ngalayang di luhur sabab ditahan ku hiji kakuatan anu teu katenjo anu dipentangkeun ku Nyi Kelet. Aduh, ampun, lepaskeun kuring Nyi Kelet, lepaskeun. Cek Mang Oleh. Oh, kukula ayeuna dilepaskeun sia. Hiat. Seteng koleang kedebut Allah. Mang Oleh ngagoak lantaran dibandingkeun ku Nyi Kelet kana tatangkalan gede nu sisieun jalan. Lai getih ngalai tina juru bibir Mang Oleh, awakna nyareri meh satulang sandi. Aduh. Mang Oleh terus gulang-guling nahan ka nyeri, sedangkan Nyi Kelet ngadon cicirihilan seuri. Seteng kalayang judak. Aduh. Mang Oleh ngagoak deui dibandingkeun ku Nyi Kelet. Nyi Suryati alias Nyi Kelet memang kejem telenges jeung dendamna ka sakabeh warga lembur mungguh gede pisan. Nganggap musuhna ka warga lembur estoning ka sakabehanana. Nya anu di kota oge, kota diudah geuning. Asal eta warga teh mimitina datang ti lemburan pasti disusul. Mang Oleh teh bisaeun ngalawan jigana teh. Kajeun dibuntang banting oge. Ditibanan panyiksa ku musuh teu ngalawan. Mang Oleh ukur bisa lembay ku Cimata. Ras inget deui nalika keur ngora tur sok ngadon naek kana luhur panggung. Unggal aya Nyi Suryati atawa Nyi Lilis anu ngibing. Pasti ku Mang Oleh dijugjug di lelajoan hayang nyawer. Tapi Mang Oleh kungsi kapincut ku Nyi Suryati sarta milu ngalakukeun hubungan anu kaluar tina tetekon agama. Ngan hanjakal Mang Oleh ngadon khianat milu aub jeung warga lembur pikeun ngusir Nyi Suryati kalayan tuduhan ngarebut salaki batur. Mang Oleh ngabayangkeun deui waktu dirina keur disiksa ku Nyi Suryati, dibuntang banting jeung dihantem ku karembongna. Mang Oleh teu bisaeun ngalawan. Atuh dorman sabatur-batur anu keur ngabandungan kana guaran caritan Mang Oleh tur ngilu ngabayangkeun harita antep pisan ngadengikeunana. Asa ngadengikeun dongeng pajarkeun teh. Tapi Mang Oleh bisa salamet tina panyiksa Nyi Kelet. Kumaha carita eta teh Mang? Cek dorman. Kieu ye Jang. Mang harita teh geus ripu, geus boborot ku getih. Ngan untung harita teh anu datang make baju sing sarua bodas. Kieu carita teh Jang. Cek Mang Oleh derak-derak deui nyaritakeun jeung ngabayangkeun kana kajadian anu kungsi karadapan ku dirina waktu bulan-bulan katukang. Harita ku Mang Oleh kabayang deui waktu hiji jiri make papakean sing sarua bodas mapag panerajang Nyi Kelet. Dituturkeun ku ayeuna sinar warna bodas ngapelesat tuluy nembrag karembong Nyi Kelet tina dampaleungeun cirim jalma anu make jubuh bodas nepi ka rampung sisina. Nyi Kelet gentak menerkeun deui tangtunganana
serta gancang mencerong kasih jubah bodas anu tembong nangtung ajeg nonggongan ka Mang Oleh. Saha Andika wani-wani ngahalangan kana tinggadakan kuna? Cek Nyi Kelet bari muncereng ka jalma nu anyar datang. Jalma anu pake papakean sing sarua bodas gancang nembalan. Sebutkeun bae ngaran kula si Tergos Bodas. Tindakan anjeun anu mayual memang kudu gancang diheureunan. Tinggal tumbal orok anu karek lahir katut awewe anu keur kakandungan nete 6 bulan serta warga lembur kabeh dimusuhan ku anjeun. Keur naon Andika ngalakukeun ieu tindakan teh? Naon maksud jeung tujuanana? Kurang ajar. Andika wani nalungtik urusan batur. Rasakeun sia coba bodas. Iya. Nyi Kelet ngapetrikeun ramo jajangkungna kapala basi jubah bodas. Ting ti mana datangna? Tina ramo jajangkungna ujug-ujug ngabebelas seuneu ngalem tab badan si jubah bodas. Kebeg si jubah bodas ngakebeg kaget sarta koceak. Si jubah bodas ngoceak bersakujur badanna langsung jadi ngariut meotan tur garing. Cek syariat mah si jubah bodas geus ajal kabeulem. Red Nyi Kelet ngareret ka Mang Oleh anu molohok nyaksian eta kajadian. Bet asa nampo film dina layar tancep waktu ningali kahebatan Nyi Kelet jeung si Tergos Bodas tarung. Mang Oleh atuh undur-unduran sieun dibinasa ku Nyi Kelet anu memang boga tujuan kitu ka dirina. Modar sia maneh Oleh. Maneh baheula pipileueun ngusir aing ti pilemburan. Teu caran keur ngeunahna. Ari keur pahitna sia ngadon ngusir ka aing sang Oleh. Cek Nyi Kelet bari belesat teh ngabelesat ka hareupeun Mang Oleh meningan sakiceuk. Sarta ramo-ramo leungeunna anu kuku-kukuna marencos sayaga arek nobroskeun dada kencana Mang Oleh rek didudut jantungna. Sedangkeun si Tergos Bodas anu tadi rubuh jadi banusan ngadadak belegar deui teu sakara-kara. Nalika sakujur badanna anu kabeulem antal kana taneuh terus hirup deui. Meh bareng jeung Nyi Kelet waktu arek ngalakukeun tindakanana. Harita si jubah bodas langsung ngabelesat nyamber hulu Nyi Kelet dihantem ku pereupna anu dieusi ku kakuatan nu kacidarosana. Sampulus ajubrod, aduh. Barang jeung nyebut aduh teh tembong awak Nyi Kelet langsung ajungkal ka tukang dina kayan sirahna anu bejadrengkah. Tapi jarak sabaraha detik Nyi Kelet ngadadak hirup deui. Sirahna beleger deui sateras badanna disapu ku angin anu ngahiup. Ku ayana eta kajadian si Tergos Bodas gancang nyambar awak Mang Oleh laju kabur ninggalkeun Nyi Kelet. Mang Oleh nyaho-nyaho geus aya di buruan hareup imahna. Ditangtungkeun ku si jubah bodas. Aman ayeuna Mang Oleh, tong salempang. Mang Oleh geus mulang deui ka imah ayeuna mah. Cek si jubah bodas ka Mang Oleh. Mang Oleh bari kokompodan, gancang ngawalon sorona ngageleter. Duh, nuhun bisan kana pitulungna Zun. Mana widi-widian bade tumaros aduh. Ara jenengan aslina salirate bet tiasan lulungan ka Mamang sarta uninga kana nami Mamang. Kajurung kurasa kapanasaran harita Mang Oleh gancang nanya ka si jubah bodas. Si jubah bodas anu tembong panona wungkul gular-gilar kadenge nembalan sarta bari gide. Wah na Mang Oleh kuring moal waka bisa ngabejakeun ngaran ka Mang Oleh anu asli. Sabab ieu masih Rusia. Keoge Mang Oleh bakal nyaho sorangan saha kuring sabenerna. Ayeuna mah sebut we nami kuring si jubah bodas.
Oh, mohon aduh. Wios pamit kitu mah. Nanging panginten salira teh uninga kana kayan di lembur Mamang geuning. Pame uninga atuna hanteu ngabantos kana karapat anu lumangsung di lembur Mamang. Eta oge sarua Mang, can waktuna. Ngan engke sabatay oge kuring bakal ngayakeun tindakan ka Nyikelet kitu tah Mang. Sarta sekali deui, Mang, wayahna kudu balik ka lembur. Sebab tanaga Mang Oleh ayeuna keur dibutuhkeun pisan ku balarea. Tong mikiran kumaha beca, sebab Mang Oleh mah waktuna eureun ngabeca teh Mang. Oh, mohon mangga pami kitu mah. Mang bade nurutkeun we kana cariosan salira. Moal maksakeun ngabeca, da margi teu aya becana oge tos pajiat ruksak rangsak butut murag. Mang bade wiwe ka lembur. Tapi karek oge Mang Oleh nyarita kitu. Nah atuh ari ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna Mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.